kitu gelis angguran prak gerak tungtun jadi anak mengpengora kene manfaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot manfaatkeun eta cager saat sana datang gering manfaatkeun eta hirup saat sana datang aja karasa weyang awak geus sakira rempona leungeun geus hese diobahkeunana panon geus surem ceuli geus kurang denge suku ampra hese dilengkahkeunana ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan ilmu sakali deui ilmu teangan leres aing geus ngadengekeun papatah teh aing mah. Na kumaha Kang teh? Na kumaha sakalaka seuri teh geura? Aing sok arah teh demi Allah. Lain dicatat nah hate kalaka kitu sungkan. Aing sia kaos nu lieur ewon. Kalaka sungkan. Nah dina hate aing kitu aya jarum. Lain nya kudu dicatet nang belagu. Eta dicatet pikirkeun. Dicatet teh dicatet kumaha di kaput. Lain di kaput pikirkeun pika hareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Lain kitu ka mana karep lain ka mana karep ewon aing na unggah ka jelemangan ukur mapatahan mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureunnya nya eueuh ti dituna atuh Kang daek mah ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe jadi ngarasa bosen jak meureunnya dek bosen aing eta ulah kitu paduli teuing hirup ge mah hitung-hitung obor eta teh Kang obor Reto ge dagang suluh mau obor Cibubut mah anger we lain obor caang obor hate eta teh cing kakang selain gitu lah masuk we di luar jalan eta wan kitu wae neugtreug lah gareng aya naon ada cing cokot kitu si Cika ka dieu goblok tuh kalancuk eta kurang ajar si teh aduh mun ngebeledug aing tongong di ceungeul karunya mangi kurang ajar si adi eta teh itu tuh Culi disintruk muni ngeng-ngeng nah. Duh. Eta teh lancuk eta teh. Duraka si teh gareng ka lancuk ieu peta. Aya boro. Culi eta culi. Culi aing digusur. Aduh. Bebina nya. Kadi keuni saya taplokeun deui culi aing eta. Enak pegat Kang. Pegat deui. Nah. Lir pen. Inggih. Barang saweg ieu begawan abiasa nu jermagan di sabating pertaban. Sapratanepun Raden Bima parantos mulih tiastina dumugi kaya pertapan parewana aja kaget iya babuku Kakang Wijakangka Bima datang tobat aduh tobat teuing Bima geuningan datang anak ibu Raden piap merenea Bima tuh geuning ujang yuh juragan ageng sumping euy dan ajak kawin sastra siap merenea Raden anak ibu Raden kaget iya bagia kaset kumpage siang tak terima bagia Raden anak ibu Bima kumpage si bapu tak terima bagia Bima kumpage Kakang Wijakangka tak terima aturan rawuh Kang Margana net terima aturan rawuh Kakang tak terima binten Tansen haturanun terima sareng sahade ai serangan selamat di jalanun selamat di jalan Bima selamat iya syukur Raden asa kali deui eta di datang nira tangga deman lewu pagulingan rana den nira ingkang sampun prata
Denira ingkang sampun perat Bahanik kesenian tuturunan sunah sawatahap panjunjunan yang akan nyembah hajat parongkong sunah sawatahap giri-giri lagian Denira Denira kingkang sami apa ada prata bingah marwata suta bingah kagir ningali kingkang sampun prata ningali kingkang sampun prata Kemang Wijaya Kusuma sadayana anu sami lengah nyatana bingah sakalangkung ku kasumpingan anak Raden Bima nyatana anu muli tiastina nyuhunkeun warisan nagara nagara astina ti panu dewanata suwarga bagia kasep Bima iya bagia Bima bagia katang ingsun Bima pembagi si iya pembagi babuku
kembali si kakang kuwijakang kadak terima nuhun kasep salamet di jalan ngan panggih jeung maung sakali untung lumpat maungna lain saha aing da sieun nah Kang aduh ampun Gusti entri ke daos ya Kang sugan ceuh kasieun aja mah gede geunya kasieun mah Kang teh gede leutik salamet bima di jalan Raden salamet babu nuhun Raden kumaha sumping ka Astina aing datang ka Astina muni uang aing ka indung ka bapak ka lanceuk ka eyang dari sakolakeun nya lain teu disakolakeun eta mah jelema we kitu nya Kang mah baheula gerakeun sakola ka aing ka guru kitu we uang aing kitu teh ih ada ti baheula nya ada ti baheula pajarkeun teh cenah guru manya ari aing pun teu 13 teh ka guru uang aing we nyata tuh adat banyak Kang nya adat geus kakurung ku iga bisa ditulunganana tuh bisa ditulunganana jeung urat batu deui aya Kang dewek nya mun dewek mah urat merungkut jangan si monyong ampun gitu we tah mah lamun dewek urat urut nah lamun teu kitu mah teu nyatu aing mah bener Kang jadi tukang pijit kana hakaneun we lumpatna teh naon deui itu kena pangan wae jigna teh mah nuhun salamet masyun nuhun Kang salamet margana kasangakeun semakaturan rawuh nyupan jenengan pangsa Kakang Godeg terima pinten santen lain da wala euy dengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh Kakang Godeg nah kahayang kitu disebut Kakang heuh hayangnya cu sakali mah Kakang budeg tah eta mah Kakang rewok tah teu naon juri sia ya ampun kumaha datang ka Astina teh cu aing datang ka Astina tuang rama paman Widura aya teu panggih teu pernah henteu saha bae anu aya aing mimiti datang ka karaton nagara Astina tuang rama ua aya si bapak si ua Dastarata nya teu panggih nah nu aya saha atuh kasep nu aya saha nu aya saha nu kasonong di ditu sun aing datang langsung ka karaton di karaton Kasamba si Duryodana si Dursasana si Sakuni si guru Kangjeng Rama guru aya didugikeun salam baktos rai puguh we ditepikeun ku aing yang panggih cenah net ira hade ka itu rupina sanes waktos gigi nyong naon juragan ageng nyebut inggih teh naon bejaan kulub tutut teu ari geus belegugna kabina-bina sarerea anjing teh bodoh eta mah inggih mah belegug paragi ngaput baju teh geuning itunya bodoh pisan mah komo belegugna kabina-bina pergi ngaput baju mah setum tagani wono ceuk gana kabege nah akang si lain syukur kasep kumaha waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka bengek ti tek-tek nepi ka mengi aya Kang ngomong ka lamun ti tek-tek nepi ka berowek nepi ka sakul teu nya bari teh memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek malain hiji 2 3 kumaha Kang milangna milang dewek nya sok hijing guang geong tanuk uncang ngaram peo tek-tek berowek sekul teh 10 sekul teh 10 Bahasa naon teh teuing ting basa naon barudak baheula mah kitu geuninnya hijing guang geong tanuk uncang ngabadug ewon tek-tek berowek burusut dengar akang ampun kerja nggak berwek segalanya kan berwek teuing atuh cangkang gonteng berwek mah syukur cu tadi nalebah dieu kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan aing datang ka dieu ceuk aing datang ka Astina ieu aing inget kana janji si Bapa Panu Dewanata waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati
atau baring supagi ieu nagara Astina ditinggalkeun ti heula ku Panu Dewanata nyatana ku si bapa ieu nagara Astina kudu dipasrahkeun ka anak Bapa Panu Dewanata nu panggedena ayeuna aing geus gede aing datang ka Astina bakal nyokot hak mutlak warisan ti moyang dek menta negara dipasrahkeun kumaha walaranana Raden kumaha jawabanana nah Kang seuri seuri atuh Juragan Wijakangka heueuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi kumaha Kang kumaha lalaworating gelo kadengin ke lagi nampiling ih kumaha lamun nampiling mana ditampiling aing nyeri hate nya tuh mending sari tampiling ku aing tuh aduh sugan coba bohongannya si gareng mah nya ulah dioconan eta mah saurang kade aing keur hayang hitut ditinggang cangkeng mun brot teh dulu oh ampura we bisa meledak makanya eta mah ka sarea eta mah sakali ge pek geura dilahar nah dipasrahkeun sakabeh ridho dikmasrahkeun oh dipasrahkeun inggih syukur nuhun pisan Raden kumaha pokna nya cenah ya Astina dek dipasrahkeun tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru bisa nagara Astina dipasrahkeun tapi menta supaya menta pitempatin Pan Okurawa nyatana pangbabadkeun heula gunung pangbabadkeun heula leuweung pangbabadkeun heula alas diantarana alas Kutarungu alas Amer alas Mertani kudu didempahkeun ku aing dibabad eta ti leuweung uluh naon bapak euy angak rupina mah teu teradateun we Kang mangi milih teh kitu teh atawa mangi kasedih kumata kata bisna atawa mangi kaget gitu oh bapak mah lamun mangi kaget mangi kasedih mangi kabingung jok sia hayam teh nu di sawah teh nih tit manuk naon Kang manuk naon Kang manuk naon cik Korea kudu nya lain manuk naon itu nu kitu buka upi ya bon aduh ampun aing tilu leuweung alas Kutarungu alas Amer alas Mertani alas hakaneun dewek eta teh kudu dibabad ku anjeun inggih disanggupan atawa henteu disanggupan Raden kumaha disanggupan ku rai kumaha disangeman Kang waing disanggupan benar iya aduh tujar meneng Gusti Petengatin wisma bicara meneng Gusti Petengatin nira aten nira lir kalimpudan mega budara awuran mega putih wala saling sumabda begawan biasa sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali nyaur di salabeting kolbu boten kawadaling lisan ngandika di salabeting wardaya wireh nyatana ngadangu eta alas anu kasebat Kutarungu alas Amer alas Mertani bade dibabad ku Bima sedengkeun eta alas teh nyatana bujeng higa kasaba ku jama
dalah ayam manuk ngaliwati tatangga leuweung ngaliwat ka leuweung eta matak ngagubrag sakarita ku sangat-sangatna eta leuweung mertani ku sangat-sangatna eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat dalah manuk ngaliwati tatangga leuweung matak ngagubrag sakarita kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan kumanahna biasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparabkeun ka dedemit alas mertani gunira kangan di kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Bima ana apa ulah kasep ulah naon ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh nipu naon nipu ari nipu na teh kieu supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge leuweung sangat leuweung gonggong si magonggong leuweung amar dek dibabad cenah we kitu akang kumaha teh sedengkeun eta teh leuweung guk-guk si maguk-guk ganggong si magonggong gitu guk-guk si magok beleguk pisan leuweung gaik si magaik beleguk tegenenya tekang jangkung nanti tekang jangkung leuweung gek-gek si magok-gek leuweung gek si magarok-gek udah nah atawa leuweung gik-gik ngagarik-gik heuh bubur keuceukan meureun bahaya Bima ulah kasep ulah sakali deui ulah anjeun teh ditipu anjeun teh ditipu anjeun teh ditipu lamun digugu nganung harti maneh bakal leupas nyawa tina raga sabab eta teh dedemit wungkul jurig barakasakan ganerewo ulah Bima ulah Bima ulah balik deui teu sanggup we kitu kasep bahaya 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 kumaha tuh sabodo nu matak tau ge cing gugu eyang sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya pangarsa ieu jadi eta teh leuweung gonggong si magonggong leuweung siluman wungkul nya punana teh rek diparabkeun ka dedemit alas mertani ya tobat teuing pangarsa ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku ayana ya aduh ampun teh pangarsa Bima paehan ibu paekan Raden pangarsa tah dengekeun Bima denge ibu teh masih kene baal nyeri dikantunkeun maot ku tuang Rama baal kene Bima kali-kali ayeuna anu jadi anak sasat andalan ibu teh diparabkeun ka dedemit alas bertani aduh ampun teuing pangarsa geus lanan Bima kajeun teu jadi raja akang jeung tibatan kudu ditinggalkeun paeh kudu jadi dulur ulah Kang ulah nun ulah kasep Bima ulah kasep puih deui jika astina teu sanggup kitu teu sanggup Raden batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalah pangasih hate sangkan kesumorean do diri mungkul tuh
rasa tewele tunggara tersanggup ibu teh bima tersanggup hirup lamun hidup nepi ka tega ninggalkeun ibu rek ngababat alas pertami mubadir temenan kasep ibu ngakandung hidup 8 bulan melendung tapi ibu teu punung da puguh geus takdir tinu agung menangis tileletik menang akod di zaman molon menang ngongklet ti lelemet ayeuna geus segede kieu dek tilar haramnya barina bakal jadi eusip pejit tedemit alas pertani ibu teh paehan atuh Raden tersanggup hirup ibu teh Raden tersanggup keneh kanyerian digantunkeun ku tuang rama kasep ibu teh kabur tersanggup hirup ayeuna